Ya Rabbi sholli alal habibil Mustafa bahwa kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung reuk mega. Di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana luku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan nabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat di dinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atuh lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana bajirkeun istana. Ayo, siap bajirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahueun diwakilan ku Gusti Allah, wakil. Tuh, jelema anu nyieun dosana nyahueun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho.
lag-lag kusia sana kusia non karang-karana hujan tuh itu saya mana saya tanya itu saya tuh Jokowi malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku zalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi tedaya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon buah banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang ye tah hujan masyaallah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih ari taneuh anu bagus ma anu gembur ma anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah brug hujan tiis karasana ka urang urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe
awewe anu deui sararawah teh heheyan sugantenan belut mana eta tewak belut ngan mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jahe lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis ngeunah jasa isuk-isuk urang gaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar kos kitu masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa gih kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Wahara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecak malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong food di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng